Birki itu aduh inspirasi. Liar, liar. Coba karunya ya, skripsi. Iya. Tinggalkan orang mau melik kopi. Cenah ngerjakan tugas skripsi. Bab 3 ti tadi. Ditinggalkan nulis bab 3. Balik deh, anger bab 3. Jadi ketik-ketik apa? Kumaha tuh beresna. Daripada kitu wae mending jeung urang ngonten yuk. Aya alus judulna pokona mah. Yuk, buru. Kitu wae. Semangat gerak. Boro-boro hayang konten akhirnya pikiran skripsi ge serius. Ente mah santai wae pada sarua kanjeng urang. Aduh. Ya, orang pikir neangan jati diri gitu ya. Motivasi orang eueuh anjir. Jika sinyal nu leungit gini, leungit di guha. Lah, ngomong jati diri yang skripsi alasan we eta mah. Yeuh, jigana jati dirina meureun nyangsang maneh mah. Dina kenteng si tante. Ente mah. Emangna orang sendal apa? Yang bisa nyangsang dina kenteng. Aduh baru bab nih sok gitu. Ese ngomongin taplak meja mah lah. Ayo ngonten viral kagak. Ampun teuing nya ieu Gusti. Kamar juga kanang hayam ke pabalatak di mana daek beresan mulai masing bareres sutan teu mah diisuk-isuk geus beres sagala meresan imah meresan naon bareresan ih leuh katempona tante mah mung Tante aku teh lagi melahoy pugu ini teh butuh inspirasi sama motivasi tante. Jadi melahoy begini aku. ya uhe sing semangat hirup teh da hirup mah ngaranna hirup mah teh siga hitut didinya dut langsung bau henteu. Kalau aku mah lagi semangat tante ngontennya. Pokoknya mah semangat ngonten lah. Biar bisa liburan Labuan Bajo. Nah, contoh si Ahe alus gitu meskipun konten terus konten teu hasil. Nu penting mah semangat alus. Ngan hiji salahna si Ahe teh. Teu ngajak tante tuh da dina kontenna jadi mun aya tante masuk geura insyaallah wah viral. Tante geulis kieu aduh. Oh, tante mah tuh ku tetangga disebutna ge kembang acung. Kembang desa. Tante mah A few moments later. Kumahanya mun tahun lulu ieu teh lulu jadi tukang baso. Tapi jadi pengen di dangdut gitu. Aing bingung lagi.
pemuda, kenaon tadi dinya? Pak RW ngeruruwas wae. Aing kudu ngahulang. Tapi eta naon mau make helm gitu. Alasan mah teu boga motor. Kapan kuring teh teli ajar make helm ye. Jadi lamun boga motor engke motor kaget deui. Mau balik ngomong jeung komenda gajah mah. Tah eta nu disebut sedia payung sebelum hujan teh ya. Weh, Pak RW yuk pernah mikir masa depan teh. atuh pernah puguh wae ya kuring mah zaman baheula teh dari zaman sekolah. Hayang aya cita-cita biasa jadi Power Ranger. Ya kekayaan meureun lah. Ya alhamdulillah cagili make seragam dan tugas beda meureun. Mapayan iuran anu can malayar gitu. Puguh Pak RW kurang teh sieun masa depan orang suram. Heeh. Kuliah teu beres-beres orang teh. Waduh, Jaba dosena teu balik-balik gerak Senegal dengan bueuk naon aing jadi gila gerak. aduh. Ya uhe. Hirup mah kudu siga bubur kacang hejo. Lamun datangna telat, meunangna saeutik. Kacangna beak, tinggal cipatina wungkul. Nah, rasa teu nyambung jeung skripsi Pak RW. Ieu Teu kudu nyambung uhe. Nu penting mah hate bunga. Manes kei. Manes kei. terus kumaha tuh Pak RW solusi hirup teh? Gampang ya, solusi hirup aya tilu rupa. Nuka hiji ulah loba teuing mikir. Nu kadua ulah loba teuing ngadaharan mie. Nu katilu ulah sok loba teuing nanya ka urang, aing jadi lieur ieu. Kos nu lelempangan make helmnya Pak. Ya, tapi sing inget. Mana teh masih kena warga urang ge-ge-nya. Karena jangan sok loba ulang ge. Tapi ulah poho ye. Iuran kudu dibayaran. Anjing, heuh cenah ya. Pak, mending lelempangan dewe heuh. Lelempangan deui sih. Muriling. Anjing dewe we. Atulah. Pak, tapi Pak. Ulah ngalewat imah Pak Ujang nya. Aya polisi. Bisi ditewak sih. Kapan aing teh boga motor, nah ditewak polisi sagala. Aing Ya, oke. Yang semangat. Oh, deui. Kalau aku mah lagi semangat ngontennya dong. Salah. Ngontennya dong. Alasan mana yang mah? Yuh. nu katilu Nanya ka urang. hirup mah kudu siga bubur kacang hejo. Mun datangna telat. Datangna telat.